Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almi Aldiani dengan NIM 202101000007 dari kelas PGSD 21J. Di sini saya akan membacakan sebuah judul untuk memenuhi tugas pendidikan bahasa daerah. Judulnya yaitu Soalan. Nomor hiji. Aya hiji kecap anu beunang dibagi dua. Kecap nu kahiji nuduhkeun bagian dina unggal-unggal imah, tapi ayana di luhur-luhur. Ari kecap nu kadua bagian awak nu pangluhurna. Upama dikantetkeun jadi ngaran tangkal. Naon eta? Nomor 2. Aya hiji kecap nu beunang dibagi dua. Kecap nu kahiji ayana dina bagian unggal-unggal gedong. Kecap nu kaduana nyaeta parabot dahar. Duanana lain dijijieun di Pulau Jawa. Upama dikantetkeun jadi ngaran kembang. Naon eta? Nomor 3. Aya hiji kecap nu beunang dibagi dua. Eta duanana nuduhkeun bagian imah. Upama dikantetkeun jadi ngaran tangkal. Naon eta? Nomor 4. Jeung aya deui hiji kecap sorana dua. Nuduhkeun barang anu ngeunah rasana. Lamun dibalikeun jadi ngeunah kadengena. Cing naon? Demikian video yang saya buat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.